Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aturan mitra-mitra pemirsa dongeng Mangguru. Wilujeng wayah kieu ka sadayana nya hei. Wilujeng patepang dangu deui sareng Mangguru dina acara ngadongeng anu mana dina waktos ayeuna Mangguru bade mangdongengkeun carios engal kalayan judul Tawakal. Ieu dongeng karangan Muhammad Fadil. Mitra-mitra pemirsa dongeng Mangguru, sok sanaos ieu dongeng digarap ku Mangguru kalayan sing sarua basajan. Mudah-mudahan sing ngajantenkeun panghibur kana kalbu, pangbeberah kana manah. Supados teu nyangkolong kana waktos, mangga urang sami-sami ngabandungan kumaha jujutan ieu carios. Sok kaparayun sadayana. Hilap mitra-mitra pemirsa, di like, di komen, sarang di subscribe channel Dongeng Mangguru. Hatur nuhun. Mitra-mitra pemirsa dongeng Mangguru, bismillah bubukaning carita urang caturkeun obrolan antara hiji indung jeung budak bujangna. Bujang, ieu aya serat uleman ti dia, ceuk emak kuring bari mikeun surat ondangan ti dia. Ngan leket teh leungeun asa nampanan batu sagede gunung, bakat ku leuleus jeung reuwas. Dia kabogoh kuring anu masih keneh can putus bobogohan jeung kuring, tapi leuwih milih calon salaki pilihan kolotna. Kulantaran nepikeun ka kiwari, kuring can bisa mere jawaban ka kolotna. Lain sakali dua kali kuring ditinggalkeun kawin ku anu jadi kabogoh, tapi geus aya kana genep 7 kalina kuring ditinggalkeun rarabi ku nu jadi kakasih ati. Sabenerna mah lain salah maranehna, tapi nyata salah diri kuring pribadi anu teu bisa mere kepastian ka anu jadi kolot-kolotna. Ujang, hampura lain bapak bawel jeung teu ngarti. Tapi da kumaha bapak oge bingung ari Ujang can puguh mah. Rek nepi ka iraha kieu wae jeung anak bapak teh. Kitu ceuk bapana dia masih keneh kadenge dina ceulina. Sing hawatos atuh ka abdi tinggal gelalamar abdi, bilih kabujang dijodohkeun sareng pilihan sepuh abdi. Kitu pok-pokan dia dina telepon waktu bulan kamari, tapi masih keneh asa nongtorekan ceuli nepi ka ayeuna. Teu jauh beda jeung Yesi, Mira, Hesti, Tian, Pani jeung Siti. Kabeh oge ngan saukur ngeusian hate, tapi teu bisa kape milih keragana. Sing sabarnya kasep hampura emak, ceuk indung kuring bari cireumbai milu sedih jeung nyeri nempok kuring anu ngalamun. Ya Allah, emak teu kedah nyerius kitu emak, matak teu janten ka abdi oge. Da sanes jodoh abdi we panginten emak, ceuk kuring bari nyuuh dina lahunan indung. Lamun bapak hidup aya keneh mah moal nepi ka kieu jalan hirup maneh teh Jang, ceuk indung kuring bari ragragan cimata maseuhan buuk kuring anu keur nyuuh. Atos emak teu kedah kaduhung ku papasten tinu agung. Sadayana oge tos janten takdir anu teu tiasa disinglar emak, ceuk kuring ngarepehkeun anu jadi indung. Tapi da mamah teu tega ningali hidup kieu wae teh Jang. Demi emak jeung adi maneh, Ujang jadi kanyerian wae, ceuk indung kuring beuki sedih. Atos emak teu kedah raheut manah, abdi percanten Allah ngagaduhan rencana anu sae kanggo abdi. Pokna kuring ngarepehkeun anu jadi indung. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah mareueus boga anak hidup teh babakti ka kolot jeung soleh, ceuk emak kituna teh bari ngusapan sirah kuring. Saha heula atuh mana? Ceuk kuring ngagonjak anu jadi indung, mancing hayang nempo imutna, ngarah teu raheut teuing hatena. Padahal mah dina jero hate kuring mah rajet, asa teu boga sumanget hirup narima kenyataan anu aya. Ya Allah, abdi percanten anjeun gaduh bijodohan anu sae kanggo sim abdi. Kitu doa panutup kuring dina luhur sajadah.
Mitra-mitra pemirtub dongeng mangguru, lain kahayang jadi anak yatim teh, tapi da kumaha geus jadi takdir tinu Maha Suci. Almarhum bapa parantos mulih ka Jatimulang ka asal, dipundut kuno rahayu alatan kacilakaan keur gawe. Atuh puguh we kuring anu jadi anak cikal jeung lalaki kudu nanggung beban resiko keluarga, nepikeun kuring kaluar ti sakola milih gawe ngarah bisa ngaganti tugas almarhum anu jadi bapa. Lain enteng geuning jadi bapa teh, mun nanggung mah asa moyongkod awak teh, bakat ku berat nanggung resiko kahirupan teh. Alhamdulillah najan bari gaji leutik ge tapi mayeng dikeureueuh we pagawean anu aya. Alhamdulillah kuring ditarima gawe di pabrik garmen, najan can cukup umur ge harita, tapi personaliana karunyaeun nempo kahirupan jeung kasusah kuring. Ngahaja gawe ge teu bagian anu berat teuing. Timimiti miceunan benang jahitan, mikeunan bahan ka tukang jahit. Alhamdulillah ayeuna di tahun anu ka-8 kuring geus dipercaya jadi kapala gudang. Mitra-mitra pemirtub dongeng mangguru, ayeuna urang caritakeun dina hiji mangsa. Adiki antosan. Aya sora ti tukangeun mageroan kuring anu keur megat beus, anu maksud rek indit deui ka pagawean di kota. Asa apal sorana, breh katempo diah kerurusuhan nyamperkeun ka kuring. Ngan gabrung, diah ngarangkul kuring bari ramisak. Abdi teh hoyong ditikah ku Aa, sing hawatos atuh Aa ka abdi. Sora diah kapotong kunginghak. Aduh Neng, punten tong bari kieu Neng, bilih aya nu ninggal engke bilih janten fitnah. Cek kuring ka diah anu keur ceurik dina dada. Sabodo Aa, bade aya nu nyarios naon wae oge, da anu sanes mah moal ngartos kana paraosan abdi. Cek diah leuwih pageuh nangkep. Neng, hapunten Aa sanes teu ngartos, atanapi teu nyaah ka salira, tapi Aa teh ragab diri. Aa teu mampu nyumponan kahoyong kulawargi Neng anu hoyong hajat ageng sareng biaya anu teu cekap saalit. Neng panterang nyalira rai Aa, ayeuna nuju sedeng priyogi ageng biaya kanggo sakolana. Gaji Aa ge teu nyekapan Neng, teu kapaksa ma Aa oge pan kula-kuli janten buburuh nyeuseuh ka tatanggi. Di mana atuh Neng? Cek kuring ngahalas kana nasib. Nya, abdi oge terang Aa, mung abdi mah kersa ditikah najan mung ngariung wungkul ge ikhlas abdi mah asal ku Aa. Cek diah bari nginghak. Pamali geulis, ulah sok ngalawan sepuh, da teu aya sepuh anu hoyong putrana sesah sareng balangsak. Cek kuring. Aa, da anu bade nikah sareng rumah tanggina oge abdi sanes sepuh abdi. Cek diah teu narima. Mohon Neng, tapi doana sepuh, doana Allah Neng. Punten Aa kedah angkat deui damel, itu bosna tos dongkap. Cek kuring ninggalkeun dia anu masih keneh nyegruk, kapaksa ngalepaskeun kuring anu ditangkeupna. Sora diah kadenge hawar-hawar, sajaroning beus indit ninggalkeun dia. Mitra-mitra pemirtub dongeng mangguru, ulang jentul, kitu we pagawean kuring mikiran nasib anu karandapan. Ya Allah, bade dugikeun ka iraha abdi kieu wae ya Allah. Gerentas kuring na jero hate. Astagfirullahaladzim, hapunten abdi tos ngarasula ya Allah. Panginten abdi ayeuna nuju aya dina puncak kapasrahan, atanapi nuju aya dina titik jenuh abdi. Dina kaayaan kitu kering hape disada ngagareuwahkeun lamunan kuring. Assalamualaikum, ma aya naon? Ma teu damang sanes. Cek kuring reuwas narima telepon ti indung kuring. Sanes Jang, alhamdulillah mama sehat. Tapi sora emak tadi dituluykeun bangun anu berat. Tapi naon emak? Cek kuring penasaran. Jang, adi maneh ditahan di kantor polisi. Cek emak dibarengan ku ceurik. Astagfirullahaladzim, kunaon Dani teh emak? Kaduh lepat naon Dani? Cek kuring gempeur. Tadi balik sekolah cenah, adi maneh nginjem motor anu babaturan rek motokopi tugas sekolah. Adi pek motorna leungit di parkiran Jang. Sora indung, kuring leuleus. Ya Allah Dani, kumaha tuh urusan anak mak?
Nya kolot anu boga motorna teu narima jang. Da motorna karak anyar meuli cenah. Kekeh hayang digantian. Lamun henteu nya adi maneh we anu bakal jadi jaminanana. Sorak ma leuleus. Astagfirullah ma. Abdi geda teu gaduh artos ari kanggo motor mah. Da sanes mira. Kelah abdi bade nyobian nambut artos kadunungan. Mudah-mudahan we ngartos kalayan dicumponan. Cek kuring nenangkeun indung. Amin ya robbal alamin. Hampura majang. Hidup wae anu katempuhan. Emak teu tega nempo adi maneh ditahan di kantor polisi. Cek emak kituna teh bari nutup obrolan. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru leuleus, bingung, reuwas, campur jadi hiji dina hate. Teu nyaho naon anu kudu dipilampah ku kuring. Can beres masalah anu hiji geus datang deui masalah anyar anu leuwih gede. Fa inna ma'al usri yusron. Saestuna dina kasusahan aya jalan anu ngabebarikeun. Insyaallah pamugi Allah maparin abdi pitulung. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru gancangna ieu carita ngan darak-dak we kuring nulis surat pengajuan pinjaman ka HRD tembusanana ka bos perusahaan tempat kuring gawe. Diki dipanggil Pak Joe. Cek HRD ka kuring anu keur digawe. Mohon mangga Pak. Cek kuring nembalan jantung beuki ngageber saumur digawe karek ayeuna dipanggil langsung ku bos. Ya masuk. Cek Pak Joe nembalan kuring anu kaketerok kana panto kantorna. Wilujeng enjing Pak. Bapak nyauran abdi. Cek kuring dareh deh. Nya sok calik heula. Cek Pak Joe retret tempo kuring ti handap nepi ka luhur. Hatur nuhun Pak. Cek kuring tuluy diuk dina kursi anu hipo. Nah ieu leres surat pengajuan pinjaman ti anjeun. Surat Pak Joe ini asalnya ceb kana jajantung. Mohon Pak. Cek kuring gemper. Keur naon duitna? Pokna pondok kanggo nebus rai abdi di kantor polisi sareng kanggo ngagentosan motor anu ical Pak. Cek kuring lalaunan. Anjeun nyaah kakolot jeung ka adi. Pokna deui Pak Joe. Nya kantenan we atuh Pak. Tembal kuring daria. Anjeun hayang nyugemakeun kolot jeung hayang di ACC ieu surat. Cek Pak Joe deui beuki nyieun gemper ka kuring. Mohon Pak. Cek kuring pasrah. Geus sabaraha taun anjeun gawe di dieu? Cek Pak Joe nanya deui. Parantos 8 tahun Pak. Tembal kuring tetep gemper. Oke, ku saya di ACC lain hiji motor wungkul, tapi menang 2 motor anu gratis. Tuh kudu dibayar jeung teu jadi hutang. Tapi aya syaratna. Cek Pak Joe beuki nyieun jantung kuring ratug jeung nahan napas. Jag heula nya hei. Insyaallah sanes waktos ieu dongeng urang teraskeun deui. Sakitu anu kapihatur. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cagah mios.